mobilan euy. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Mana tuh cenanya si Tata teh cenek nggak jemput. Panas di. Haroreang, haroreang. Aduh, teteh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tata di mana ih? Di bumi teh. Cenah rek jemput teteh, teteh nungguan Tata tadi di dieu. Lah, haroreang teuing. Keur pewe. Ih, mana mah? Tadi hareup aya ojek, naik ojek we. Nyaos lah Tata naik ojek we kitu mah lah. Wah, caliweur aya nama euy. Pasal 285. Suami perkosa istri sendiri di penjara 12 tahun. Wah, bener. Aya wae naon gunana pernikahan atuh aya merkosa pemajikan sorangan di penjara mah. Manan heueuh, kata kitu ge. Aya nu leuwih edan deui ya. Aneh pokona mah. Naon tuh? Pasal 341 ayat 1 perkosa hewan penjara 1 tahun paling lama. Peraturan naon eta? Geus. Tah, Ieu matak mah. disaprak ayeuna heueuh. Naon? Ulah we cing wembe bisa nu ngalapor. Wah, si eta tuh caliweurang ngomong teh euy. Ojek kan? Murah. Bagian urang atuh narik tisuk narik urang. Sarua aib urang teh isuk canarik ieu teh. Oh, jadi kawan senior. Bae tuh jik. Ayo teh, Ya, balik ke mana? mau bumi Tata. Oh, siap. Ieu di mana? Jalan. Tata. Aduh. Tutun teh. Oh, mangga. Biasaan motor giliran ini mogok. Iya teh. Mohon ada dia. Kayak teh. Sahana tata. Abi teteh Tata. Oh, ayeuna mi teh saha? EL. Tapi ning teteh nama mani geulis aya adina mani goreng ya. Benten ngadamelna kalarasan Abi mah siang, Tata mah sareup. Jantan sabarana. 10.000 teh. Ya. Nuhun teh. Hei, sakuip tong hareang lanceuk urang. Naon atuh maneh teh datang-datang jual ngomong gitu ke urang? Teh di hareang teh ku si Sarkuip. Itu tadi heureuyang. Oh, syukur atuh geus geura ini teh Sarkuip. Arek beureun ge lah hoream nu beungeut maneh. Emang kunaon beungeut urang? Uji tiga citakan sagon. Iya, bawa Tata. Wah, mobilan euy. Ai maneh Tata tiga-tiga teuing ka teh. Iya tuh hampura teh. Awas ya mun meta duit. Tuh teh ulah kitu ih. Hareudang teh mah ibak heula.
naon Mil? Bukan mogok it. Mogok kunaon? Buka tuh mana pokoknya lah. Cik tempo bensin aya eueuh. Kayaknya dagon heula awas ulah kabur mana. Angger sih mah. Beli atuh tuh dihareup tukang bensin. Duitnya mana? Mana teh boga duit? Itu. Yo 10.000. Ini 10.000. Oh deui Mil teh gitu-gitu menang narik dia. Yang bisa tuh nuhun. Kayak digantian kurang. Oh sia mun teu digantian. Enggak salah. Ayo gini gua tuh gimana saha? Tadi Heeh. teteh nasi tata kumaha gitu. Bogo dinya maneh mah. Bukti atuh udah normal laki orang. Anger sih mah teh kaho pernah penuh gelis jauh bogo. Jika namun bagong dibedakan geus mah bogo. Da tuh aing teh laki normal keneh. Sia we lah, salah. Arek ke pangkalan deui. Gua tujuh. Nya. Oh, jadi eta rencek nasi tata teh ngurana EL. Baheula sok diomongkeun ku barudak anu geulis itu teh cenah. Hah, beunang ku aing. Aduh, itu Neng EL, subhanallah meuni geulis pisan. Runtuh imanku. Ieu celana jadi sereg, aduh. Asup aing mah euy. Sia keur naon? Eta teh bener gitu lancik maneh? Nya emang kunaon gitu Mil? Henteu sih. Awas ya mun mana nyebut banget orang juga citakan sagon. Syukurnya Dharma. Tuh, mana manya. Teu tak, maneh mah kasep siga pemain film tak? Pemain film naon? Beranak dalam kubur. Oh, mana manya. Bohong ketang maneh kasep. Pona maneh pa kasep masa Jawa Barat. Mana ngomong kieu pasti aya kahayang nanya. Aya. Nah, tuh ulang kan cik maneh. Amung teuing kasebut ijo mah. Siapa aing kita ya? Cok sia mun eke mama dikenalkeun ka lanceuk urang. Heh, nya tuh bohong-bohong. Mana yang kenal ka lanceuk urang? Hayang atuh. Kieu heula tuh. Ai kieu heula teh naon? Duit teh mah nya teu apa? Lamun geus kenal jeung lanceuk maneh karek. Mung teuing sama sok bohong. Kieu, lamun urang bohong, beungeut urang duluan. Kapan eta enggeus teh? Lah geus make ieu. Ke burit ajakan lanceuk maneh nongkrong di tempat urang. Buat wae kitu mah urang ek bebeja ka lanceuk urang. Heuh Jung. Bari bejakeun. Salam ti akam. Heuh. Nih, amit amit. Muah. I love you Neng El. Akhirna datang oge pijodohan urang teh. Fix. Pokona mah Neng El teh jodoh urang. Buktina Neng El kulitna bodas. Urang hideung. Kan oke budakna halus. Jadi Astor. Wow, aku senang sekali. Persiapan ya. Oh, Neng El. Kau begitu indah. Seperti gol Cristiano Ronaldo ke gawang PSGC. Salah lain. Nya PSGC. Balik deui. Oh, Neng El. Anu panggeulisna sa Jawa Barat. Pokona mah teh bogoh ka Neng. Meni cinta, meni sayang. I love you pokona mah teu eureun-eureun ka Neng El. Hei Mil, kenaon mana teh? Teu kenal naon tak? Neng El tos selami di dinya. Kita tadi ti sameme anyum tangkal. Hah? Ih, Neng. Kela Neng. Enggak jelas ke Neng. Ya kedah ya tos paham. Ya mulang tak. Geuting laki nu kitu. Iya tuh Neng, kela Neng.